Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Al-Quran wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pangjajab acara, pembagi wanci anu diati-ati, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadz, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia, pangarsa Bapak Kuwu selaku pangjeujeuf di ieu dayeuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu desa mewah perangkat anu dipihormat, para lembaga desa, BPD, LPM, DKM, MUI, Karang Taruna, Irmas, oge RT RW-na anu didama-dama, wabil khusus sahibul walimah anu bade ziarah ka Mekah tur ka Madinah, mugi Allah maparinan barokah. Teu hilap sahabat karib simkuring Pak Haji Ishak, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu tekantun para murang kalih oge pemuda-pemudi tur para santri anu dicintai. Malati ligarna ati, campaka mekarna dada, teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka beku-beku dina kolbu. Kembang Tanjung nugu mulung mitembeyan kana bubukana ieu carita. Dipikir-pikir, dirasa-rasa, jigana moal aya bahasa anu kacida prayoga tur utama lintang tipuja anu bakal jadi tanda pangjajab rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dina raraga neangan pangabisa. Mudah-mudahan we keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi, mugi tetep nyici ka Gusti nu Maha Suci. Kukalayan kudrat ilahi wangkid kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi dinu halal bil halal bade ka tanah suci. Nyatana Bapak Kari miwah Ibu Tati bari nu ceramahna ti Mekarwangi. Mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinareng salam muga tetep renggenek regreg pageuh ngocor ngagolontor ka panutan alam. Anu mere beja antara nu halal jeung nu haram malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiahna, mudah-mudahan pisan leleberanana curcor ka urang sadaya selaku umatna anu nuju ngeureuh nikreuh diajar taat sareng turut kana ajaran mentena. Amin ya robbal. Bapak Ibu sadayana diwuwuh ku qabul nu maha agung, disarengan ku ijabah nu maha kawasa, diiring ku welas asihna Gusti.
wengi ayeuna simkuring tiasa hadir ka dieu da kamari mah simkuring patepang rarai teh sareng masyarakat dina raraga halal bil halal di lingkungan Cipadung, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Ayeuna mah salengkah Pak U. Cek beja tinu beunang dipercaya simkuring di pentatanaga ku panitia penyelenggara diperih pangarti ku Bapak Kari jeung Ibu Tati kanggo ngadugikeun tausiah pitutur anu alus papatah anu merenah dina bag-bagan ziarah ka Mekah tur ka Madinah. Dumasar kana hal eta luyu sareng pamunut sangkan teu sulaya jeung pamenta danu dipalar teh sapanuhun ginuluran sapaneja tinekanan insyaallah Pak Kari baris didugikeun. Lami tamual ceramahna teu kedah lami. Ayeuna mah teu usum nu lami-lami teh. Nu penting mah tepat, singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat. Eta kudu hareun wae mikiranna teh. Nah, sok berkat ongkoh atuh. Bapak Ibu sadayana, Pak Kari, Ibu Tati ieu teh duyufur rahman. Calon tamu Allah. Urang jadi tamu bupati, jadi tamu gubernur, jadi tamu presiden bae asa bangga. Tapi Bapak Kari, Ibu Tati langsung calon tamu Allah luar biasa. Matak calon tamu Allah mah tong boro di akhirat, di dunya keneh para hidarongkap ngareugeuh sarasalaman. Bade ngalaksanakeun ibadah haji. Dasaleres nama ari ibadah haji teh kabagi dua. Aya haji nisab, aya haji nasib. Nu kumaha nu disebut haji nisab? Ari haji nisab teh haji anu parantos kaungkul sagalana. Keur ongkosna aya, keur bekelna cukup, keur oleh-olehna siap, keur halal bil halalna sayogi, keur mere mubalegna oge aya cenah tuh kitu. Lain kuring nu ngomongna teh mah itu. Sebab itu bagian yang tidak boleh tertinggalkan. Tapi kedah janten catatan ku bapak jeung ku ibu sanajan tos nisab ari can nasib mah moal mangkat. Bedana nisab jeung nasib deh gitu. Loba jalma anu manuhun kanu maha agung mementa kanu maha kawasa. Mobilna di atas 100 juta, imahna di atas 200 juta, sawahna lega, perusahaanna aya, warung buburna di Jakarta jeung di Jogja leuwih ti 3, tapi ka Mekah acan. Padahal tos nisab tapi can nasib. Alasanana Pak Ayub mana kitu ge meureun abdi mah can aya panggilan. Dijawab ku Ayub, da moal dipanggil lamun can daftar mah. Gitu. Tah nu dipanggil teh nu daftar heula. Jadi sanaos tos nisab ari can nasib mah moal mangkat. Ibu teh manuhun kanu maha agung ngalangkungan tahajud saban waktu. Bapak mementa kanu maha kawasa ngalangkungan salat hajat saban mangsa. Ya Allah ya Rabbi Gusti paparinan abdi rizki anu buburalukan. Hayang angkat ka tanah suci malah sareng pun bojo ulah kapalah Gusti. Sapanuhun ginuluran sapaneja tinekanan dikobul kunu maha agung diijabah kunu maha kawasa aya rezeki tos kari daftar bae ka bank duaaneun torojol teta tangan nawarkeun kebon pake meuli heula kebon teu tulus daftar nama aya nu kitu di dieu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Ku jujur ge geus alus jelema mah. Pake meuli sawah. Tamatak sing saha jalma anu ngagaduhan azam bade daftar ka tanah suci pek eta duit dipengkolkeun ngareha bumi
eta artos dipengkolkeun mayaran sawah atawa kebon, eta artos dipengkolkeun kanggo ngagantikeun mobil, nu kitu teh disebutna min alamatil tetulus, alamat moal jadi itu. Tapi sabalikna upami tos nasib sanajan can nisab bakal mangkat. Kamana atuh neangan contoh haji nasib? Saur Abah Asep Sunandar mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan. Sim kuring teh ibu contoh haji nasib. Mangkat tahun 2008 diongkosan ku pamarentah teu mayar sim kuring nama. Kamari 2015 mangkat deui diongkosan ku pamarentah gratis. Matak sim kuring loba nu nyebut Haji Nurdin Kosasih, nurut dinas ongkosna dikasih. Teu naon nu penting mamangkat. Tahun 2007 pakari sim kuring teu ngimpi-ngimpi acan lamun 2008 bade mios. Da sirik daftar ge acan. Eta ngabring ti Palihwetan, ti Luragung, Ciwaru, Cimahi, Ciberem, Cibingbing calon haji bade ka terminal tipe A, ngaleut ngeungkeuy ngabanalet, ngemat-ngemat nyatang pinang, ngaleut ngeungkeuy dianteur ku kadeudeuh, ngemat-ngemat nyatang pinang jeung paantai-antai dijajab ku pangdoa. Maruji geuninna kolbak teh, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Ditemalan ku sim kuring bari nangoh dina panto harita tahun 2007. Jung bae mangkati heula aing macan boga duit, sugan ke tahun hareup lamun aya nu mayar. 2008 aya testing calon petugas haji, lulus di kabupaten, testing di provinsi, lulus, carita singkatna mangkat tengah bingbing. Eta haji nasib. Numawi bapak sareng ibu ti ayeuna manuhun kanu maha agung, muntangan kanu maha kawasa, geura muntangan nasib ulah muntangan nisab. Da tadi nu nisab can nasib mah moal mangkat, tapi upami tos nasib sanajan teu gaduh artos pribadi, dibayaran ku anak, diongkosan ku minantu, dipangkatkeun ku perusahaan, diinitkeun ku pabrik, rupa-rupa da Allah mah beunghar. Bapak Ibu sadayana pakari Ibu Tati oge calon nu sanesna ibadah haji teh ibadah fisik, ibadah tanaga, ibadah awak. Babacaan doa-doa punten teu aya nu rukun. Nu dibutuhkeun dina ibadah haji rigigna, lengkahna, awakna pamon. Da karek ningali babacaan di buku sakandel kieu jangar manten kana sira. Leres teu? Komo ngapalkeun nu karo itu, oh hai geus kolot teh pan hese ngapalkeun. Daya tangkep teh tos ngurangan. Jajamu ti tari kolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadengkeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho kan gitu. Cok pecakan bubar ti dieu di jalan aya nu nanya ka bapak ka ibu, ceramah naon Pak Ayub? Ya biasa bae masalah ka Mekkah. Da sakitu ngajawabna teh. Matak saur bahasa agama qalilun qarra khairum min katsirin farra. Saeutik asal kapetik tibatan loba teu kaahla. Lieur ngapalkeun doa mah pakari ayeuna ngapalkeun doa talbiyah. 2 dinten apal ka Ibu Tatina ngomong mah hayu enjing mah urang ngapalkeun doa sa'i. 2 poe apal doa sa'i, lain apal 2 nana doa talbiyah teh geus poho deui. Iraha anggeusna bayangkeun. Matak sanes babacaanana tapi lengkahna tawaf ngurilingan Ka'bah. Anjuran anu diaos talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pak Ayub abdi mah teu apal sidik geus kolot panjang teuing eta mah ganti ku tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi Pak eta ge panjang keneh ganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sah panjang keneh eta ge robana atina teu naon sai kitu deui teu apal timiti doa ka hiji rabbik fir warham wa tajarrad wa takarram teu apal ganti ku tasbih panjang keneh gentos ku sholawat asa kirang keneh ganti ku rabbana atina esah paling cek babaturan tuh haji robana cenah itu badah naon-naon robana we nu dibacana kitu eueuh deui nu sejen kitu. Tapi sanajan Bapak Kari Ibu Tati saabreg doa apal di luar kepala batur ngurilingan Ka'bah salira ngajentul batur sai salira cicing bae teu sah teu jadi teu kaci kitu haji matak bener-bener kudu disiapkeun fisik. Kedua sa'i ibadah fisik lari-lari kecil antara Bukit Sofa Marwa kudu disiapkan jarakna antara Bukit Sofa sareng Bukit Marwa teh 402 meter bulak balik teh 7 uihan 7 kali 402 jumlahnya 2814 meter 2,8 kilo matak ti ayeuna satu acan angkat aya keneh waktos kalabat kloter sabaraha nu hadiri dia 50 55 5 genep 55 genep kaping 2 Agustus angkatna aya keneh waktos olahraga enjing-enjing tas subuh teh lari ulah tebih teuing cukup 3 kilo ge nah nitah 3 kilo apan tadi anu bakal dilempangan teh Bukit Sofa Marwa teh 2,8 kilo matak uji cobana lamun ayeuna 3 kilo di dieu jalan kaki henteu renghap ranjug maka secara lahiriah di ditu sa'i bakal lancar sanajan memang ari Mekah mah urusana ajaib tiap jalma beda pepanggihan ajaib di Mekah ayati dia ripuh ka itu jag-jag ayati dia sehat ka ditu maripuh kaalaman ku simpuring tahun 2008 gaduh jamaah ibu-ibu 67 tahun dina kursi roda bae tapi di Mekah mah tiasa umroh sunnah 5 kali ayati dia jag-jag ka ditu ripuh Pak jika nu linglung jika nu ilang ingatan reka WC di luar keneh kolor geus diporosot ke ibu-ibu sampai setingjar rit wow cek simkuring itu bukan wau alif ceng gitu mah jentul gitu disebut wau batur ge arapaleun mana wau mana alif tah gitu jadi jika amnesia jadi hilang ingatan ai jalma leung ingatan kan jika jalma gelo leres teu cek menteri kesehatan nu gelo mah teu apal naon-naon jadi lamun nu gelo neangan pasantren nu gelo ngincer ustad nu gelo ngincer kiai gelona bohong jijieunan teh mah sakedeung deui gelo benerna kitu mah rame kan sababaraha bulan kapengker kiai ustad pimpinan pondok pasantren diincar kudu pura-pura gelo leres teu nu gelo mah teu apal naon-naon teu apal A teu apal B matak di Cisarua ge di Bogor lamun rek nyirikeun nu gelo geus cager atawa acan tina gelona kadang-kadang uji cobana ku bubuahan cek dokter teh bari ngacungkeun buah ini apa rambutan cek nu gelo teh dan nu gelo teh ngajawabna ge salah diacungkeun salak ini apa apel tuluy dokter teh ngacungkeun deh bubuahan anu dibalur ku kapur teh naon tah eta geus cager ngaranna
Da geus bisa ngajawab teh mah. Geus bener jawabanana, tereh balik teh mah dituna teh. Katipu. Tiasa ngajawab mah tos cager Pak gitu. Jadi pakari miwah ibu ulah ngarasa pusing diri lamun diri dikuntit ku panyakit, ulah ngarasa nalangsa awak lamun badan loba kalara. Naon sababna? Sabab nu cager bisa ripuh, nu ripuh bisa jagjag. Cagerna ripuhna ti ayeuna sangakeun ka Allah. Mangga ngalangkungan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya teu upaya mangga Gusti abdi dongkap ka dieu teh nyumponan kana pangunangna Gusti, sehatna kuatna mangga nyangakeun insyaallah sehat. Gitu. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah, setiap jalma anu angkat ka tanah suci selalu diiring ku doa mudah-mudahan sing janten haji mabrur, hajjah mabruroh. Rasul pernah ditaros ku sahabat, ya Rasulullah, ma birul haj. Wahai Rasul, nu kumaha sih anu disebut haji mabrur? Saur Rasul, ciri haji mabrur cukup 2. Mana nu 2? Kahiji it'amut ta'am. Daek mere maweh kasasama. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngenyatkeun kanu titelem, nyaangan kanu poek, mere kanu daek. Pakari miwah ibu barahan, balaba, bager, dermawan. Ahli sodaqoh. Ciri mabrur. Ulah ieu mah sabalikna. Mulih ti Mekah 2 tahun ngadadak koret. Aya nu nanya wah haji geuning ayeuna mah beda ti sasari keur ngumpulkeun kurut ngagantian ongkos. Teu kedah Pak. Sabab saha jalma anu angkat ka tanah suci saur Rasul maka tilas ongkosna, tilas bekelna, tilas oleh-olehna, tilas halal bihalalna diganti ku Allah sagemlengna. Ulah sieun sangsara. Jalma anu tos di tanah suci barokah, ari barokah teh ziyadatul khair, nambah kasayanana, popularitas ningkat. Baheula mah disebut pakari ibu tati, engke mah Pak Haji, Ibu Hajah, Wah Haji, Mang Haji, kumaha loyogna. Sanajan memang kalimat haji teh anu tenar teh di urang wungkul timur tengah mah sanajan tos hajian ge tara. Indonesia wungkul nu gila kana pangkat teh, gila kana kadudukan teh. Mending aya nu geus haji mah eta kadang-kadang kakarek umroh, balik umroh ngandak saminggu digeroan pedah teu disebut haji teu ngalieuh eta jalma. Eta mah di daerah ditu, aya di dieu mah alhamdulillah. Aya nu kitu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Nu ngabedakeun haji jeung umroh teh wukuf di Arafah. Ari haji mah asyhurum ma'lumah, bulanna tangtu, tanggalna tangtu, wukuf di Arafah 8, 9, 10 Dzulhijjah. Ainu umroh mah henteu wukuf. Dairah bae teu benten ziarah eta mah kitu. Nu mawi calon sadaya jamaah haji di mana waktuna wukuf mau tidak daek kudu mangkat. Anu ripuh di rumah sakit, di ICU, di infus, wayah wukuf di Arafah bakal ditaikeun ku petugas kana ambulan nguriling di padang Arafah, tuluy berhenti sejenak, eureun sakedapan, cek bahasa Arab disebut wukuf. Petugas ngabing-bing doa di padang Arafah, sah hajina, maka tos wukuf mah anu diinfus deui, anu dirawat deui, anu di ICU deui. Itu nu disebut disafari wukufkeun. Numawi secara agama sanajan parantos 200 kali ari kakarek umroh mah punten teu bisa disebut haji sabab teu ngalaksanakeun wukuf. Dina Al-Qur'an disebutkeun al-hajju arafata, sahna haji teh wukuf di Arafah. Jadi ulah sieun sangsara digantian popularitas ningkat,
di simkuring ya aya jama tukang macul bae ya Allah disebut paing ngaliwat emang ka mana sawah bari nanya lagi semu kumaha tos di Mekah mah haji bade angkat ka sawah rengkuhna beda memeh ka Mekah mah eta jalma 6:30 geus ngegecluk di sawah nepikeun ka geseng awak teh balas ku kapoe ai tas di Mekah mah naek popularitasna teu pernah ka sawah deui jam 7 isuk masih kene ongkang-ongkang dina kursi payunan bumina bari ngopi tara pernah ka sawah deui da sawahna dijual jang ongkos geus ulah geger pokona mah barokah bae kitu gitu. Simkuring yakin pakari ibu tati tos dermawan tos bager tos balaba tapi mulih di Mekah kudu aya nilai langkung kudu aya nilai tambah bager langkung balaba urang mah rata-rata kana sedekah teh hese Pak bapak-bapak hari salat Jumat ke masjid katingali kotak amal teh ditungtung juru masjid geus ek dilempangkeun wah wiridana teh semu peureum da teu hayang ningali kaliwatna kotak amal bari peureum teh subhanallah 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 beunta saeutik kotak amal teh geus ngadeuketan jiga nu reuwas Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar barang beunta deui kotak amal geus di ditu kumaha nyebutna alhamdulillah 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 wah syukuran aker Rajeun aya nu ngeureunkeun kotak amal ngodok saku bijil 10.000 kumaha ngomongna salah euy diasupkeun deui ngodok we tinu ieu bijil 500 tah ieu sia di tangan teh hese-hese kakara diasupkeun keletrok geus ngasupkeun 500 teh nyarita Pak Haji Ishak kumaha ngomongna ya Allah di mana luput untung taya umur muga-muga abdi teh lebet kana surgana Gusti mun kadenge kukuring enak aja atuh ngasup ke 500 yang asup surga asup WC umum bae pasaran geus 2.000 munya surga gope padahal nu ngasupkeun 500 teh pangaboga nama bro di juru bro ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit pake karirap nginum karirot dahar kariam alat rumah tangga sadaya aya bumi mewah kusena jati batur mah daun panto 2 cm manehna mah 5 cm nu kandel mentak wayah ditutupkeun di sada gablek ai wayah dibuka engselna geus seuseut koret teu era leuntas jumaah dipoyokan ku panto cek panto teh ongko gablek tapi kasinggung teh Pak Bapak kasinggung teh teu kudu kasinggung biasa malah biasa aja keles da aneh urang mah ari sedekah teh jiga nu dangdem kumaha milihan urang mah sedekah teh bager so teh kanu bager hade so teh kanu daek mere kanu sok tah padahal bager kanu bager mah umum hade kanu hade biasa barang mere kanu sok mere lumrah teman nu mawi saur Rasul fahal ahsanta ila man asaa alaik nah anjeun bisa migawe hade ka jalma nu goreng ka anjeun nah anjeun bisa bager kanu sok sentimen ka anjeun nah anjeun bisa barang bere ka jalma nu koret ka anjeun kudu bisa mere kanu koret ieu mah usum buah tas ngala buah menang setengah karung garumading cek bapana ka ibuna meh eta tatangga wetaneun imah bere atuh 3 siki mah sing ek ngarujak mangga Pak anu hareupeun imah kumaha Pak dah eta manehna ge ari anakna daratang ti Jakarta sugan sok barang bere ka urang geus liwat bae heula eta mah pan kitu aya nya nu kitu aya di dieu geus da kaciri potonganana ge jadi lamun hayang disebut bager hayang disebut hade cek agama sing bisa mere ka jalma antara simkuring ka bapak ka ibu sok mere henteu tah lamun bapak jeung ibu hayang disebut bager barang mere ka kuring kan utara mere atuh kitu tah gitu jadi sing balaba sing sedekah sing berehan
Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, eta simkuring tahadus binikmat kamari tahun 2015 80% paku simkuring oleh-oleh pamere. Pun bojo teh bungaheun pisan oleh-oleh teh kudu meuli. Salam paku ti pun bojo, saurna aliyahna sareng di ditu. Nah rerencangan kan gitu. Diajak mung neme dongkap jam 7 teh di Bandung pontos jajapun anak ka Unisba ngalih kosan 80% pamere eta simkuring dipondokan di Jarwal Biban di Mekah sadaya jamaah lebet didinya di Mekah eta dipondokan aya 2 kios ngicalan sagala khas Arab dimimiti tuangan leuteun termasuk pakaian peda simkuring pakai pakaian petugas nu gaduh toko nanya ke simkuring Assalamualaikum haji waalaikumsalam cek simkuring manis muk sacenah ngaran anjeun ismi Ayub ngaran kuring Ayub aywa ismu Kais ngaran maneh Hade enta mudir maneh cenah pembimbing tabana mudir benar ceng teh kuring pembimbing kamu hujjaj ya akhi sabaraha haji senu dibawa cek simkuring ana ahmil khamsun wa arba'mi'a hujjajan kuring mawa 450 haji sakoltor angkat jempol pae ta anjeunna ka simkuring aywa enta thayyib Ayub lain thayyib jeung kitu thayyib teh bagus gitu teu pira simkuring nyarita kana boga toko haji insyaallah badina nakallim kullu jamahan amir jifina geus tenang ke jamaah mah kuring dikeprik kabeh titah balanya ka dieu teu pira ngomong kitu bungaheun saminggu satacan simkuring wangsul nanya manehna Ayub mita safar bilad iraha cenah balik ka nagara insyaallah tarikh sita tanggal genep cek simkuring ay walazim alaik an tahdira ilayya badina natik hadiah datang heula nya ka toko ke kuring dibere hadiah cenah tuh matak 2 dinten deui ka wangsul anjeunna geroan Ayub enta ta'al bisur'ah buru cenah ka dieu cek simkuring ayu syai'in turid bade aya pikir saeunaon atuh anjeunna ngajawab hadza ma fi muskil laka majjanan hadza ihmil ya akhi ma fi muskil nyokot naon nu hayang gratis jang ente teh kudu mayar alhamdulillah nah. Tapi bapak ibu bilih ta cantiasa bahasa Arab langkung saya handap asor tawadhu ka Allah pakarinya ta can mengenal bahasa Arab tawadhu bae ulah gogorowokan meuli peci pura-pura bisa haji wadahulu moal ngartieun naon wadahulu gitu matak di Mekah mah bahasa teh 3 rupa hiji bahasa Arab teu bisa Arab bahasa Inggris teu bisa bahasa Inggris bahasa isyarat biasa bahasa Arab mangga ke bahasa Arab aya nu nanya ka simkuring ke bahasa Inggris Ayub, can you speak English well? Cenah ka simkuring. Dijawab ku simkuring, I'm sorry, I can't speak English well, but I can just little. Bisa ke saeutik-eutikeun. Urang balong ge kudu tiasa bahasa Inggris saeutik-eutikeun. Ai bisa mapan bahasa Inggris, aya urang Inggris ngomong selamat malam, good night. Selamat pagi, good morning. Selamat mandi, good jubar pan gitu. Gitu. Gitu tah. Tetiasa Arab Inggris isyarat tunjuk barang rek dibeli bikin duitna lamun dipulangan alus teu dipulangan eueuh milik meureunna gitu dari nu bisa nawar mah insyaallah simkuring tahun 2008 palai meser jubah gamis nanya heula haji kamril hadzal malabis sabaraha cenah ieu pakaian hargana 70 rial ya haji 70 real artos urang mah 210 ribunya Pak Haji teu langsung ditawar Pak ku simkuring digonyak heula haji mata tatah bila baladi ira cing teh rek balik init ka negara kuring manehna nanya li isyain hinak rek naon cenah kaditu cek simkuring aya huna kamarah jamil katsir jidan badina natik laik di negara kuring mah loba awe geulis mun anjeun kitu ku kuring dibere da bungaheun dia omong kitu teh kumaha cek anjeunna hadas haji 30 real mafi muskil hada fadal islamin sok geus 30 real bae teh naon cokot cenah dibayar 30 real pan turunna ge 40 real itu disebut metodologi ngolok aing ngabobodo mah haram aing ngolo mah geus buyut tah ngabobodo geus teu nanahat gitu. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, jadi luar biasa. Kanggo bapak ibu anu teu acan berangkat ka tanah suci ulah pusing diri.
ulah nalang saawak heug manunuhun ka nu Maha Agung mementa ka nu Maha Kawasa bari jeung ikhtiar luar biasa ikhtiarna di samping ikhtiar seueur pahala ibu anu diobral ku Allah anu ngimbangan mangkat ka Mekah. Contoh saur Rasul saha istrina lamun isuk-isuk nyuguhan cai kasalaki tong boro kopi manis tong boro teh manis sajan cai herang nu disuguhkeun maka pahala ibu sami sareng mangkat ka Mekah sakali. Alhamdulillah. Osok ibu nyuguhan cai unggal isuk kasalaki osok bener Pak osok jadilah menunggal isuk nyuguhan kasalaki sami sareng unggal isuk mangkat ka Mekah. Ayeuna mah ka Mekah teh teu cukup ku gaduh artos daftar tunggu nalami Kabupaten Kuningan dugikeun ka dinten Jumaah kamari daftar tunggu parantos aya 13.682. Lamun sataun mangkatna 1000 urang maka tos 13 tahun nincak ka 14 tahun. Keur di urang mah di Jawa Barat kitu aya daftar ka Mekah teh nungguan kolot. Umur 60 tahun, 65 tahun karek daftar. Nungguanana 14 tahun. Mata kadang-kadang wayah mangkat teh eta foto lain dina paspor tapi geus aya dina surat Yasin. Geus mengenang 100 hari heuda kolot teuing atuh. Geus aya duit kali daftar bae aya nu nyingsieunan teu jadi daftarna teh. Di urang mah da mitosna teh kental kade cenah baru ka Mekah malamun urang di lembur pernah nyabok ditu bakalan nyabok. Pan sok aya nu ngomong kitu nya waji. Mun di lembur pernah nyarekan cenah itu bakalan nyarekan. Bohong. Mekah teh sanes tempat pembalasan Pak Kari. Atuh lamun kitu mah kumaha teh lamun di lemburna tukang nyunatan. Balik teh eueuh tunggul-tunggul na acan ramu kari akarna we wungkul. Nginum heula, nginum. Wangsule karena pokok masalah jadi sing pinter sodako. Kategori sodako sanes ku artos wungkul. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi gaduh harta peku hartana. Wa man kana lahu quwatun falyatasaddaq biquwatihi aya tanaga peku tanaga. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi sedekah ku ilmuna. Itu luar biasa. Ku ilmu ku tanaga jeung sajabi-sajabina. Matak ibu isuk-isuk ti enjing suguhan cai kacaroge nya ngarah sarua jeung mangkat ka Mekah siapkeun caina leueuteunana sarapanana tawarkeun ku ibu ka bapana Pak bade teh tubruk bade nubruk teteh bapana kaluar ti bumi enjing-enjing teh sarapan tos ngaleueut pamitan bebeja ka pamajikan teh da jelema mah leutik ringkang gede bugang. Kadang-kadang ti bumi sehat 2 jam kapayun teu apal kodok-kodar Allah. Matak di mana Bapak enjing-enjing keluar ti bumi Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan Caang bulan 14 ulah aya geneuk maleuk. Assalamualaikum mah lamun nyebutna mama. Assalamualaikum Bu lamun nyebutna ibu koloyong we indit. Matak Bapak ngaguruan pamajikan teh sesuaikeun jeung pagawean ulah sok sweet. Sok romantis. Isuk-isuk pamitan assalamualaikum mami papih bade ngalaparab aduh aya papih ngalaparab ngagejelig pisan atuh teh kanggo bapak-bapana aya Pak saur Rasul saha suamina lamun ngecup kana tarang istrina makena kade kalimatna ulah tinggalin lamun kapotong kecapna bahaya saha suamina anu ngecup kana tarang istri atuh istri nu mana we meureun dikecupan mata kudu makena saha suamina anu ngecup kana tarang istrina maka pahalana sami sareng ngecup Hajar Aswad. Eta Hajar Aswad ayana di Mekah
teu sadaya jalma anu ka Mekah tiasa ngecup Hajar Aswad pagegelak resikona kagalei matak punten pakari ibu tati oge nu sanesna bilih nuju tawaf sendal salira nyeprot esot omat ulah dicanak ulah dongko sabab mantare dongko jalma jarangkung badak ti tukang nyereg urang ngagolepak kagalei ulah awal ku sendal nyanak tilu rampasan mah kersim kuringnya nyanak tilu rampasan nu kabawa deui sarampasan dan nu hiji pegat nu hiji leungit nama tina kesombongan teu apal sim kuring ngomong di padang Arafah cek rerencangan Pak Haji senal kalebetkeun bade istirahat mah cek sim kuring kenting masih di luar ge saha nu rek nyolong senal atuh jama kabeh keur ibadah wayah subuh teh leungit matak di ditu mah perlu tawadhu hanap asor ulah takabur tep nyar jadi saha suamina anu ngecup kana tarang istrina sami sareng ngecup Hajar Aswad matak bapak-bapak engke peuting teh ya ke peuting ja cicing heula can anggeus atuh caritana cek bapak teh ka ibuna mah kah ari mamah mirengkeun tuntas teh ceramah Pak Ayub ya atuh mamah mirengkeun Pak ti awal dugikeun ka akhir ge tuntas sagala bab naon bagi kapireng termasuk bab Hajar Aswad ku mamah mah oh atuh syukur kitu mah emangna kumaha sih Pak nyapan urang teh ka Mekah encan pahala eta hayang teras mamahna kedah kumaha atuh kadi nyaketan atuh mangga Pak ibuna nyaketan bapana selengok kana tarang Hajar Aswad komo lamun boga salakina si Aswad wah lain ngecup Hajar Aswad teh ngecup tarang Aswad tanu mawi ibu di mana bade kulem pakai sesengitan jeung endah-endah supaya salaki ngecup kasono tepetot-petot dedeh moal eueuh ka asih moal leungit ka nyaah moal ilang servis memuaskan da palayan bu salaki nyium ibu make sesengitan jeung endah-endah teh di Arab-Arab leres bapak di mana bade kulem kasampak istri bapak make sesengitan jeung endah-endah palai gitu Pak palai teh modalan atuh aduh aing hanya kal ngajawab cenah dibalikeun nya ari hayang seungit jeung endah mah kudu dimodalannya punya wah sa dipangmenangkeun tarik kayaknya mah ngajawabna teh jadi luar biasa matak manuhun ka Allah Gusti lamun abdi ditakdirkeun ngecup Hajar Aswad gampilkeun upami henteu wios da sanes perkara wajib kitu Bapak sim kuring mah amanat ka jamaah haji ngalaksanakeun ibadah haji nu penting sah bis mudag afdol mah berat teuing nu penting sah da itu sah mah teu aya nu mata karuksak atuh kitu asal sah Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu kadua ciri mabrur teh walayinul kalam lembut omonganana andelemi pakari miwah ibu tati andelemi omongan anak hade komo bahasa Sunda mah aya kumaha keur saluhureun kumaha keur sabaya kumaha keur sahanapeun beda jeung Indonesia mah kamu makan saya makan kamu tidur saya tidur bahasa Sunda mah abdi nangtung bapak ibu ngadeg abdi wangsul bapak ibu mulih abdi wangsul karompok abdi bapak ibu mulih ka bumi bapak abdi nenda bapak ibu tuang gitu di urang mah loba anu teu acan tiasa ngalarapkeun basa teluyu jeung unak usukna teu nyungsi jeung murwakantina ka jalma paeh ka hayam paeh ka jalma ngajuru ka bae ngajuru ka jalma keureuneuh ka munding keureuneuh malah aya nu leuwih goreng teh eta dibalik kuring keur leumpang pasti aya nu ngomong tuh kiaina datang euy kiaina datang ka kiai teh nyebutna datang aya nu ngamuka asupan jurig ngulem Pak Ishak itu aya nu kasumpingan tuh telangas teh ai kana juri kasumpingan ai ka kiai datang ai kiai mah datang diberena cai herang ai juri mbah palai kopi tandok asin gitu ditawaran kopi jeung nok asin matak juri teh bertaheun jadi bahasa anu andelemi sanaos ibu tati pakari nuju di sawah nuju di kebon waktu lohor tos dongkap ajak mah hayu urang mulang
panggilan Allah parantos dongkap ngalangkungan bedug lohor. Ibu tatina dungdak dengdek mana mah emang bang pak tos lohor gitu eta bedug di masjid. Ternyata dungdak dengdek kapireng suara bedug lohor di masjid. Gitu. Nah lu suara kokolna kayu nangka carita nama. Kita kempring oke. Okay. Ini ke masjid, ke masjid. Aya kecap masjid dia. Masjid saur Abah Asep Sunandar mah gedong dhuwur kali sambung, peda bangunan luhur disambung ku momolo. Matak lamun wayang golek tos tatalu dalang sok kakawen, gedong dhuwur kali sambung sok disebut-sebut. Gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murak balingbing lan jeruk manis gitu. Abah Asep Sunandar mah hobina teh kana laras salendro jadi tungtung nate mecut ka luhur Kang Arif. Pada di Amung Sutarya mah pelog ka handap. Matak di Abah Asep mah sering aya kalimat ya sabda ninga kaluhur. Di pada di Amung mah iya sabda uninga gitu. Hitung-hitung entong kongkorongok hari hayam kongkorongok mata aneh. Kadang-kadang bapak ibu dihudangkan subuh ku hayam gini jam 4 hayam disada uzkurullah gerak eling ka Allah eta teh kitu. Ieu mah kongkorongok hayam dipaledorkeun teh kakaracos. Manya jam 4 kakaracos. Oh, udah nyubuh. Uzkurullah, gerak eling ka Allah, nyararing mepet. Kacarai tuluy salat subuh berjamaah di masjid. Malah di daerah pinggiran mah geuning tos salat subuh teh aya nu ngaliwat ka kandang munding. Aya nu ngaliwat ka kandang sapi, ternyata munding jeung sapi ge kanu tas salat subuh mah pedah ningali ngabring teh nanya. Kumaha nanyana? Jemaah gitu. Nanyana teh kitu tah sapi teh. Bagus. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ulah aneh di Mekah pakari Ibu Tati tata cara ibadah beda-beda. Di urang mah sopan santun ibadah menurut pendapat simkuring pang tertibna jamaah haji Indonesia. Urang malah meningali nu keur salat rek ngaliwat di hareup rangkag rengkong. Di ditu mah urang keur ruku, keur sujud di lengkahan kitu teu aneh. Tapi ulah ngambek. Da kitu cirina. Ayeuna mah di urang ge boro-boro di Arab di urang ge eta lamun salat takbiratul ihram geus beda-beda. Aya nu kaluhur Allahu akbar. Aya nu teh pika noel daun seuli Allahu akbar. Aya nu padu dibetot beh hareupeun dada gini Allahu akbar. Atahiyatna nunjukna anu jeceng kieu, anu diutek-utek. Nu jeceng kieu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung usap beungeut. Nu diutak-utak mah henteu. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung ka dieu. Matak sok nanyakeun, "Heh, geuning ente mah tas assalamualaikum teh langsung usap beungeut kunaon sih? Pugu aing lieur nya curugnya nih utak-utak bae." Geus kajeun padu salat bae heula. Gitu. Nu penting mah ibadah. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah, insyaallah parantos di Mekah mau beuki temong cintana ka Allah. Beuki temong cintana ka Kanjeng Rasul. Dunya teh leutik hadirin. Matak engal-engal dalaptar ka Mekah. Beuki cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Bapak Ibu cinta ka Allah? Tuh, saeutik ngajawabna teh. Nu teu ngajawab teh cinta. Bapak Ibu cinta ka Allah? Cinta ka Rasul? Cinta ka kuring?
kan jawab cinta mengkol cinta. Jadilah men Rasul cinta ka urang teh cinta ka Rasul, Rasul kasinggung cara bapak bogoh ka hiji istri, istrina teu ngalayanan pan kasinggung. Era ongko bogoh sorangan mah. Leres teu? Saur Alna Abah Asep Sunandar mah ya kalimat kieu. Jayagiri jalan lebak, ngalapecang jeung saeran, isin diri wirang awak, no kencang ambon sorangan. Asar resep kene nu karari itu lagu teh nya Pak. Ngahening kana hate teh. Daripada lagu tol memang betul lieur teh mah kana sirah. Kudu make oskado no kitu mah. Kudu bagedebeg kitu. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tak jadi diatur bahas. Nah cukup ku pakarisan ibu ngajaga kamabruran teh teu cekap. Para putra cucu kedah tiasa ngajaga. Kudu didukung ku kulawarga. Sabab lamun memeh ka Mekah pakari ibu tati gaduh putra nongkrong di pinggir jalan caket egang wayah magrib metik gitar cek nu ngaliwat budak saha itu wayah magrib ngomean keneh gitar putrana pakari Setiawan. Oh terus tapi engke budak saha itu wayah magrib metik keneh gitar putrana Pak Haji Kari ibu hajah tati. Astagfirullahaladzim inung bapak nama Haji katanya kacawan Pak. Kacawan mata para putra garwa sing dibina dididik supaya tiasa ngajaga kamabruran sepuhna ngadidik murang kalih teh saur Imam Ghazali ti leuletik bahasa Abah Asep Sunandar mah rindik-rindik ngulik harti sing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga sing apal dasar agama nu apal dasar agama hirupna moal rek sakama-kama matak alokna sok ngahaleang menurang eling wiwitan tang tuma kamalinaan laku sok make aturan segala rejeng ugeran Allah pakari. Tenang Pak di geruan kukuring mah teu kudu mere amplop li duitan naon saobna engke bari balik ngaganggu aya mah ngaji keneh jadi barudak urangnya dibina wawuhkeun jeung hukum ulah sina ngakawak bae handphone leres ngakawak bae handphone lali kana Al-Qur'an lali kana kitab koneng lali kana pelajaran sedangkeun ari handphone tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. Film porno baheula dikemas dina CD dijualna ke susulumputan tapi ku ayana handphone tata lepa antar HP tanpa kabel teu kudu mayar pan diobrang teh. Ditonton ditarurutan terjadi hubungan seks bebas hamil di luar nikah cek lagu India mah nikahna ayeuna hamil ti bareto. Pemirsa urang Abah Asep Sunandar mah tai kotok tai lantung tai meri lalakina mojang denok beteng melendung ngancan puguh salakina. Jam seperti ya aya kena 5 menit gini je kawas milu mayaran mah sajam emangnya gue wayang golek wayang catur. Jadi dibina dididik budak teh titipkeun ka kiai PHP-keun ka pasantren jujurung ka tajuk sina datang ka madrasah perhatikeun guru ngajina kiaina ustadna simkuring mah kataji ibu nuju simkuring di ulam tablik akbar ku Bupati Bangka Belitung Sumatera Selatan jam genep kirang 20 menit simkuring take off di Bandara Soekarno-Hatta 6:30 parantos landing di Bandara Tanjung Pandan dijemput ku panitia diterima di ruang Bupati. Saur Bupati Belitung kieu Pak Yai selama saya jadi Bupati tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Da meureun eta Bupati keur kampanyena kitu janggina tuluy ditepati maji. Pan lolobana mah ari pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe malah mun poho sok jadi tapi pilkada malah menjadi sok poho gitu. Balikeun saeutik. Tengah
gaji atuh urang ka guru ngaji mere-mere rokok da guru ngaji jeung ustad teh saredengeun teh kana udud teh sanajan dina cangkangna disingsieunan ku gambar tengkorak gambar paru-paru bengkak nu seneng mah teu bisa dihalangan ieu nya amod malah nu ekstrim mah ngomongna jah ngarokok modar teu ngarokok modar teh dalil tukang ngarokok sim kuring sok ngarokok kene gitu aya deui nu ngomong mending ngarokok cenah paling ge panyakitna paru-paru mun teu ngarokok mah rupa-rupa. Ternyata di pom ge teh beunang ngarokok teh keur ngeusian bahan bakar pedah aya tulisan dilarang merokok pareuman kaluar ti pom tulisanna SPBU sudah pergi boleh udud diseungeut deui teh seungeut deui dihurungkeun deui teh aya nu sharing masalah rokok ka sim kuring seorang mahasiswa sabadana sim kuring beres S3 kenging gelar doktor sim kuring tugas pokoknya di Kemenang Kabupaten Kuningan di seksi Bimas Islam tapi di luar itu sim kuring diangkat janten dosen luar biasa ku Ibu Profesor Dr. Dewi Lailatul Badriah di Stikes Kadu Gede Kuningan nyepeng mata kuliah pendidikan agama Islam teras sim kuring diangkat janten dosen terbang ku Ibu Profesor Dr. Mintarsih di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon nyepeng usul fikih sareng bahasa Arab aya mahasiswa nu sharing ka sim kuring Pak Kiai sabenerna mah aing ngarokok teh pemborosan dijawab ku sim kuring boros palebah mana lamun bapak cenah udud sapoe sabungkus harga 20.000 sabulan geus 600.000 pan pemborosan dijawab ku Ayub boros teh lamun meuli gitu nah cenah bapak tara meuli usum mulud usum hajat usum halal bihalal rokok pabalatak na mobil kabeh pamere cenah cenah atuh lamun kitu mah bapak ceramah teh ukur bisa ngomong teu bisa ngamalkeun palebah mana cing teh bapak dina bab sedekah sok narakeun bahwa yadul ulya khairu min yadis sufla tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah cek sim kuring saumurna Ayub malamun dibere rokok teu pernah nampanan tadi dibere samsu 2 bungkus cek sim kuring simpen pak na meja geus diteuneun kakara dicokot kitu tuh jadi ngerti luhur leungeunna kitu mata kerumus tetep paku perangkat desa bising aya masyarakat anu ngadamel BPJS ngadamel KK KTP aya nu ideng nyanak rokok masihan kanggo perangkat desa ulah ditampanan sina simpen na meja urang mah ala beko congkel kitu set blus tepung li kitu mah ilmu teu lalawara teuing Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tamata anu peryogi ngajaga kamabruran teh sanes pribadina bae tapi para putra garwana itu tala mentos aya 2 insyaallah disebut nama mabrur setiap anu mabrur nangoh aya dina panto makbul ari makbul teh ditampi matak jalma anu ditampi ibadah hajina teu kapalang buruhna riweudna al hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah haji mabrur mah taya kajaba pahalana surgana Allah gitu matak sadayana mangga urang kudu contoh perjalanan Nabi Ibrahim ibadah haji mah Nabi Ibrahim disagedengeun anu pokok urang kudu miturut ka Kanjeng Rasul matak Rasul Madinah nyepeng agamana berhasil pendidikanana ka putrana ka garwana ka mantuna Sayyidina Ali be mantuna Nabi soleh pisan Pak soleh pisan sim kuring pernah maca sejarah eta Sayyidina Ali bade salat berjamaah ka masjid katinggalin berjamaahna kuring ngagidi lempang hareupeun aya aki nu keur lempang dekluk Sayyidina Ali teu wantuneun miheulaan padahal eta aki teh Yahudi saur Sayyidina Ali kami lain ngahargaan kana akidah jeung kayakinanana tapi ngahormatan kana umur jeung kakolotanana mata kuring mah di lembur upami di orang khutbah Jumat salagi anu sepuh tara gasik nampi tara gancang narima mangga nu sepuh bae heula mangga ti payun kaonangan di nu hajat ngabring bade taruang aya nu wawuheun ka sim kuring Pak Kiai sok eta nyalap mayunkeun tara daek mangga we cing teh bangga nu sepuh mangga ti payun gampil abdi mah nu matak bising iraha-iraha wayah dijemput ku malaikat Ijroil mangga nu sepuh heula ti payun mangga gampil abdi mah kumaha kaburuna kitu kaliwat ge teh naon kitu da ngahargaan kanu kolot atuh nah kitu haram jadah teu ngeunah tungtungna tah ieu
Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah, jadi ternyata haji ge ngandung pendidikan. Ai pendidikan rupa-rupa, pendidikan agama, pendidikan umum jeung sajabana nya. Sakolakeun, masantrenkeun. Teu kudu kanu tebih-tebih, tapi nu penting berbobot. Bade di Kabupaten Kuningan mangga. Sanes iklan meureun nya simkuring dilangsep nyepeng yayasan Semar Sakti Sejahtera, simkuring ketua yayasan. Tahun ayeuna dibuka SMA. Mangga gaduh putra gaduh incu nu bade ka SMA anu kirang mampu gratis SPP satahun. Kaluar ti SMA di ditu disakolakeun ka Cina atawa ka Taiwan beasiswa sepenuhna gratis. Uang sakuna di Taiwan di Cina 4.800.000 sabulan. Asal beres heula tamat di SMA di dieu. Simkuring ngabing-bing mangga masih dibuka pendaftaran bae daftar. Teu kedah ka simkuring Pak Haji Ishak Baihaqi anjeunna kepala sekolah SMA na di ditu ku simkuring diangkat di ditu. Jadi teu kudu kanu tebih-tebih. Oh biaya kuliah teh puluhan juta. Ayeuna mun wayah kuliah keluar sekolah ti ditu henteu kudu mayar ka Cina ka Taiwan, teu kudu mikiran jang ongkosna jang bobona di apartemen di ditu teh. Mobi mangga. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, jadi kasimpulanana lamun dua ciri tadi dilaksanakeun dina kahirupan insyaallah mabrur mabrurah amin, makbul makbulah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Numawi ngiring doa ka calon haji khususna pakarimi wa ibu tati, umum kasadayana calon anu aya di balong sing dipaparinan kasehatan kakiatan amin. Tiasa ngalaksanakeun rukun wajib sunnah hajina amin. Kalayan tiasa mulang deui kalemah cai kumpul riung sareng pala putra garwana tatangga nu caket nu tatebihna termasuk rekan kerjana kalayan tiasa ningkatkeun amal kasayanana amin ya robbal. Bapak Ibu sadayana manawi eta anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan aya manfaatna. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa. Men aya kalimat pondok nyogok panjang nyugap ngabentur kana kolbu ngabentar kana manah mangpeng kana hate pepeujeuh anteur kadayeuh meser kupat jeung gorengan pepeujeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan saena mati Allah awana mah kabodohan sim kuring paribasa teh mah tiwu kacong-congonna ku amis puhuna ge parantos gamos tapi sanaos urang jarang papenak mudah-mudahan hate mah ulah hilap amin. Saur juru kawi Aba Asep Sunan Dharma aya haleuang kieu kajambi ngalakat tapang dibengketan awit tali bilih lami tepat tepang pamugi ulah rek lali. Jadi sanajan lami tetepang muga ulah lali. Terakhir harewos MC tadi kanyere kari hiji harupat dibelah dua rengse santapan rohani nyuhunkeun ditutup ku doa. Yuk urang doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzakirina dzukhrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sabi Rasulillah ajmain hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi jalali wajhika karim wa adhimi sultanik. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasintung manuk ti kukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugia bahan katampi hayam beureum hayam kate hayamna leumpang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.